Nah, abah atok-atokan tuh. Oh, aku pengelola nage ya nama supaya jadi sur pengunjung, supaya jadi pengunjung, loba pengunjung. Wah, di bebenah ka dieu. Tang kemah di ka dieu teh bakal jadi taman wisata. Tingali sur anu ngararonten. Wah, tingali. Abah ge kukulingan jalan satapak teh. Ngan ieu mah pinggirna da besi dikosewan jeung mani jerona 4 meter wah geus mah aya hampura. Namun kitu carana mah tingali. Oh, tingali kolam. Sebelah kidul kolam, sebelah kaler kolam. Abah kukulintingan. Tingali pemandanganana muni ararindah, kataji ningali, kabandang anu ningah. Tinggalan. Tingali kawargi-wargi, kadulur-dulur, upami hayang apa anu namina kolam Ranca Bolang teh ieu ayeuna mah geus teu dipungsikeun. Margi teh musim halodo sanajan mancing gratis oge jarang anu mancingna di dieu. Tinggalan lantaran teu aya anu nyararanggut ieu mah sambil ngabuburit we ngeureunannya. Sambil ngabuburit we tamating kesel, tamating aya dama meureunnan. Anu biasa katagihan mancing mah jadi ieu biasa mancing mah katagihan atur upami teu mancing teh omong kemah lamun musim hujan mah ka dieu teh pasti aya kilo geblus teh eta ayeuna ku pengelolana ge mun di lestarikeun mun alus katingalina ge tingali aya nu ngabuburit sambil mancing ka dieu. Tingali hampir-hampiran abah ge dikosewan. Ayeuna mah aya perkara nu sulit jeung nu bangga. Ku akal mah kenging kamar urang kalih oge ayeuna mah garadu HP matak rek nonton TikTokan, rek nonton Facebookan, rek nonton permainan. Wah, ayeuna mah geus canggih. Naon anu teu bisa diakalan ku manusia mah jurig sakti setan kawasa teu leuwih mulia tibatan manusia. Ai manusia mah boga akal, boga budi pamilih. Manusia mah akal beunangna naon anu teu bisa diakalan. Minahkeun gambar oge tina HP ka HP biasa sieur penonton oge beunang ku sinyal penonton murang kali, penonton kolot, anu ku kuota, anu ku voucher, anu ku UIP katingal ku perusahaan mah ayeuna mah ulah kaget entak urang mah sok we urang ikhtiar we sakuat tenaga urang mah nya sok ikhtiar supaya menang kabarokahan. Kada hirup dalam dunia mah sementara moal lila urang teh kumara nu bakal dibawa kasayan ibu kasayan bapak anu bakal jadi manfaat mah menang pahala anu sampurna mah sakieu di sasi Ramadan. Alhamdulillah abah biasa kita rongton ku wargi-wargi ku dulur-dulur abah nuhunkeun sih piwelasna mudah-mudahan dulur-dulur sing aya kabarokahan rezekina sing barokah urang kalina sing saloleh di dalam mana sing dipikanya tudunungan keluargana sing jadi keluarga anu sanginah mawadah warohman pangabutuhna sing kasumponan wadana sing sararehat ngahaturkeun nuhun peribadahan dina sasi Ramadan teh atas 12 dinten teh sing aya panampian Gusti nu kagungan abdi sadaya sing jadi pahala anu sampurna ganjaran sunat sing jadi ganjaran fardu ganjaran wajib. Alhamdulillah ayeuna mah kolam pamancingan ge digratiskeun oge ni kesel we nu wanana ge teu aya nu nyorang teu aya nu nyanggut ayeuna mah alhamdulillah. Abah ayeuna mengucapkan jajakal khairan kasiro kasihan ibu kasihan bapak tos sertifikasi tos nonton kana video abah. Alhamdulillah abah rek mengucapkan jajakal khairan kasiro mereka mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.